Gusti abdi pada pindah ka dinya Gus. Baik. Dala anjing tah. Dala dunungan dala sakitu bagorna ai sia ka aing ngambek bae. Sa Gustinya. Nya. Tuh. Ai sia ka aing kitu wae ngabina-bina teuing ai maneh dua edan. Ya Gustinya. Nya. Tuh. Situ mah pada ka abdi berkanu leutik ya Gustinya. Nya. Tuh. Situ mah goreng patut ya Gustinya. Nya. Tuh. Kami abdi kasepnya. Henteu. Tuh. Iya. Pangna dikumpulkeun teh kaula teh aya perlu perioge naon? Nyaeta kaula teh kautus ku Raja Prabu Nalakasura. Kanggo jajab anom Suteja Ka mana? dengekeun lah dengekeun cicing. Ulah wakananya. Tuh dah buku peh rame ngobrol. Salira ngobrol sorangan karunya bisa nyangka tadi dengekeun. Geus dengekeun. Ya ukur. Nemalan-nemalannya sudah. Hayang nyekek ke aing geus sia. Mana mah hayang nyekek aing mah hayang modaran geus ya teh. Meni mumulele sia ngomong teh goblok. Jeung di mata eleh omong leuwih hade ngajual imah aing mah. Paingan ngontrak wae aji gitu. Tong ayeuna si kontrak wae teh kontrakan aing. Da aing teh nu boga kontrakan teh. Nya ge kontrakan wae aing ngontrak we ka aing. Kumaha siap. Ya. Sabab gunungan urang Prabu Nalakasura teh nampi kana Ramo ti dewa. Mana Ramo teh naon? Ilham. Aya ilham. Nya. Kurang mana si ilham teh? Lain ilham ngaran, aduh naon atunya disebutna teh. Aya beja, aya ilapat. Oh, aya ilapat. Ilapat teh sacan 5. Opat. Eta mah opat. Opat mah aya opat ketan. Opak. Opak mah sirah abi opak. Botak. Botak mah geuningan anu pasagi opat. Kotak, eta mah kotak. Kotak mah sok disetopan geuningan sok cicing we. Pengamen. Jauh teuing anjing. Tah, ganam Ramona teh saha-saha anu bisa menangkeun hiji mustika anu ngaranna mustika layang Puragajati bakal jadi pamimpin anu tuladan. Bakal jadi raja di raja, bakal jadi ratu mulku, raja anu ngarajaan raja. Anjing. Lamun di mana eta mustika? Puragajati, layang Puragajati. Layang Puragajati. Nya. Alah, kumaha pun menangna ku abdi. Bakal jadi raja. Nya, bisa. Raja naon? Raja botak. Bali. Ada deui. Dia mau nyari si goblok itu. Ada apa aing balik teh ulah gitu. Dan ente ge butuh abdi teh Gusti atuh. Tah, wayahna urang teangan eta mustika layang Puragajati. Ayana teh di alas Tibrasara. Sae mangga hayo, ini sarea mangga. Pengkeun montong hayang kapuji sia. Harapan nunungan maneh sok papalotot ka aing. Pengkeun ulah papaleukeuk nya ge aing awak leutik ya. Aing mah ngengkeun urusan lut mah sia. Bina-bina teuing aing mah hayang nyaho jigar Lur Agung saha? Saha? Oh, aing nanya ke saha? Sebenarnya Suan teh nyaho. Teu nyaho nih aing mah urang ieu. Bina-bina teuing sawa. Hayu wa, buru wa, jaing wa. Ayo.
wah diajak aji budeg masia we tapi penasaran nih jadi sugane cager weh ayo weh ayo weh weh panjangan leungeunna ngarti aing mah sia jing ngarti gede urusan sia ongko kudunungan tadi kumpulkeun terek rapat ongko dikumpulkeun terek badami tapi geus ngumpul di dieu teu ngomong teu naon baralik deui nah ieu teh baralik teh mereka mana teh sia ya jika mau dijawab kan ada piknik ayo tuh piknik kemana kancol wah mau ngejawab aja ke Pangandaran Masia wajib mereka Pangandaran mereka Ancol mereka Pelabuhan Ratu Masia sia budeg oh saya gratis sia wajib di mana hotelnya ayah coba ke hotel lu poho anjing dijawab dulu ini anjing yang kagok yang nanya wae atuh ada tayang tadi jawab aduh getek kena hati tengah jawab atuh eta kunutur-nutur anjing tadi aduh ku apet kain di goblok aduh pageran meureun dah aduh anjing deket-deket goblok teh kita pada kumaha teh kumaha sia we anjing kartil antosan ah kajaraman heula meureun pada kajaman heula penginten salat tapi nah ada nemenin jam 10 oh salat duha penginten tapi dah karunya jangan mati jadi ayo anjing ayo anjing ayo anjing ayo anjing iya mereka mana tak dipaksa hei amit hei abdi sanes LGBT abdi mah BPJS ini anjing ayo anjing aduh ya halo arah anjing aduh batak balik teh ada anjing pindah-pindah teh anjing aduh gara-gara siapa aing tidak ada mau tahu dia gara-gara si anjing pindah-pindah teh anjing teh ditinggalkeun melang si nu ngadek siapa berau saya teh deui manusia aduh primitif aduh ieu teh di absen ayo anjing buru mana jika nu bunga aduh bunga bunga nawa anjing aing teh lieur nu jate lieur anjing lieur tapi teh balucania loba mantega balucenani bau tarasi Aisyah lagu naon teh? Lagu India tuh. iya Favorit lagu India atuh. Balucania loba mantega. Balucenani mau tarasi. Aisyah lagu India tengah segitu-gitu nah iya tuh atau kuc-kuc hotahe tumpak ceae meni harese gon bae ka embe oge bae dangunahe duh etan pika hade kitu etan Gusti Agung komat hade kitu suatu musia tinggal ibu aing acak-acakan nih ngobrol jeung si itu Kara kain lagi
ngagoro maneh jeung sieu mah inungna ngagantung maneh bakat tingkuara nah hatu nyambung da uyuhan hirup ke sieu mah nah baheula mah babaturan SD keur aing ngan gara-gara lagrag dina tangka kalapa jadi budeg sesa lagrag jelema sesa ieu teh iwa ti aing ngungkul bisa ngomong jeung sieu mah kumaha dengkeun tempo amun hayang nyambung tempo kumaha tempo hei naon tuh jauh anjing dari toea acan kumar kali katung tumir kali mana oh jadi urang teh ayeuna terek anak angkat kana leuweung ti Brasara dengekeun nyambung nih eta kayak anjing bur jeung leuweung ti Brasara nu hubunganana ieu teh teuing kitu nyaho bade naon ka leuweung ti Brasara tumir kalimanon samelado alama oi ditoe sedikit rasa ti kotok tahu bulat digoreng dadakan 500-an haraneut keneh wow oh jadi bade milarian layang anu sebat layang Puraga Jati dengekeun ke Samelado jeung Puraga Jati naon hubunganana teuing aya teu nyaho oh saya teu mangga-mangga hayu hayu naonana hayu naonana opoho oh hayu gampang ngajik nih kan oh muntah tadi hei naon bener kumar kali katung tumir kali mana ngong tidit awas ambulan Aisyah ngomong naon kumir kalimatur samelado alama oi dicuek sedikit ya jelema stres juga lagi sia deh nararipu kai anjing nararipu aduh nararipu janji kai abina teuing lampahi punyalatan saking negara trajutisna iya kan serius gimana anu katelah dialas ti Brasara memang ieu para dewa parantos nyebarkeun ganam ramu nyata bade masrahkeun hiji mustika anu katelah mustika layang Puraga Jati kitu kayana ari anu nyekana ieu layang Puraga Jati teu sanes siji makhluk bodas mangrupakeun monyet mangrupakeun wanara anu ngaku dirina putut sutadenta itu kayana maklum kalakuan monyet tuhun tayangan tina dahan kadahan loncatan tina tangkal ka tangkal bari cukra cekro nanging sadegenengan tiata ieu makhluk teh anu nyekel anu maksudna bari dipasikeun saha-saha nu biasa ngajawab pertarusan ti anjeunna ieu putut sutadenta wanara luluncatan tina dahan kadahan tina tangka ka tangka bari cukra cekro kepapat dening walah kanja kumaha uleun
saban-saban robah mangsa gantiwan cilang bulan kurunyung tahu dah laras sok mineng kapanungan sanajan manusia ngalamun salaput umur kahayang patema-tema dah laras karep hanteu laras angin kadar tinu kawasan baka kasorang jeung karanapan tangtos saperti nu karanapan ku kaula kanca dah nak kumaha kula kaula nampi pancen ti maha dewa Diang Otipati Jagat Nata Raja Triloka laras nyata pikeun masrahkeun hiji mustika anu kasebut mustika layang Puraga Jati dah eta kula kasaha wae nonoman urang mana wae ti mana wae ieu mustika kembang Puraga Jati teh bisa kacangking asal manehna bisa ngajawab pertanyaan ti kaula kanca dah eta syaratna ngajawab pertanyaan ti kaula bisa ngajawab pertanyaan kalayan bener ngajawabna ieu mustika layang Puraga Jati maka kabibanda kanca dah eta syaratna teh kula ya sagala rupa ge kudu aya patakonan heula laras aya perjuangan mudah-mudahan aya jodona sing aya jodona kacangking ku manusia-manusia anu berkualitas laras anu manusia anu pinuh ku ilmu jemar ku panalar sugih ku pangarti sinekna manusia anu linuhung laras anu geus bisa ngajalankeun rel kamanusiaanna kanca sae kula ngaso heula kanca dah mangga dah nepi ka ayeuna can aya manusia anu bisa ngajawab pertanyaan ti kaula laras kula loba anu datang ka dieu anak raja anak kegeden para putra pangeran anu ngahaja hayang mustika kembang Puraga Jati laras mustika layang Puraga Jati tapi ka ayeuna can aya jelema anu bisa ngajawab pertanyaan ti kaula dah ngajawab kudu ngajawabna loba nu salah ngaco jawabanna teh ka mana wae padahal teu pira anu ditanyakeun dengan saeutik dah laras kula nah teh sugane jeung sugan kaula geus rada lila itu aya di dieu teh geus hampir 4 bulan sabaran we ada laras eta tapi ka ayeuna can aya bisa manusia anu ngajawab pertanyaan ti kaula saha jelema anu bisa ngajawab pertanyaan ti kaula ieu saha kula cek rek neangan deui sugan we jeung sugan aya manusia putra pangeran anu bisa ngajawab pertanyaan ti kaula geus beda kana hati dah laras sepuh geus beda kana perasaan ieu bakal lain datang beda karena feelingna ye beda kana piling kolot Lah. oh da ari kolot mah cara nyalahan sagala rupa oge kumang kudu make hitung-hitungan oh nyata aswada mah apa ka dieu sae mah Ari Raden Laksmana mana komara mana aya dina tenda nuju kulem juras oh sare kene nuju kulem nah abong anak raja
dititah neangan mustika ngadon hese di dieu teh dalam mulai ke anak raja aing mah teh sudi teh ngantir-ngantir anu kieu ogoan boga anak raja teh manja pisan ka dieu kaleuweung teh batur malah leumpang ieu mah hayang dipanggu hayang dipangku hayang dia ganong nya domeh anak kegedean anak raja asuh eta mah kadeng samulah kitu Ade ulah di moal lama moal goreng mah. kau lagi apa kade mau ngomong kedua aneh gitunya ulah beja-beja deui sia lain dipecat Rahasia udah mah. moal lama moal tuh kau lagi apa nya Raden Jayawikata duh kumaha itu mah Aden di mana ayana ongkosnya di dieu tapi mana ayana nepi ka ayeuna geus aya saminguna can aya keneh teh mustika nu teh Puraga Jati. layang Puraga Jati di mana cik mah atuh Daya kolot teh kumaha teh ulah Kamu bodoh wae. ngabobodo wae kolot teh lain ngabobodo da sadagara lupe oge kedah mancing waktos atuh nya Ning teh ya sebenarnya wah di mana wah Allah sinyal-sinyal aja ning. oh raratanan Citra Yuda ya tiba geus aya saminggu dia geus keluar kurilingan ka mana digemrong-rongin monya menak di leuweung kesal itu kumaha mah wah antosan wah ya antosan wah itu mah kalau kau omong we teh kolot teh aya teh mana buktina hanya semenyan meledung beati lutreuk hari hasil eueuh kumaha teh ngadon madat teh loba teh geus bau cari ngao teh di dieu can aya dedemitnya eueuh Beak si Aceh saja. tong ngabobodo jadi kolot deui jadi kolot teh tong ngabobodo aing teh anak raja demi Allah ya Duh, tong macem-macem ka aing rek nepo naon dibawa ka dieu aing kuduna dibawaona ka mall aing mah heeh. Terus dibawa ke kakara asup aing mah asup anu kieu mah aing mah ream teh ngajedog di dieu mah anjing leuwih topi miring demi Allah aing mah aing kadon reungit teh napuk ka aing teh kumaha mang make pil atuh mang euy mang euy lah mana lingi sakadapri jiga sakadapri hah bau bieu sorry euy aing geus ngalebok jengkol euy aduh. jadi mabok aing euy mainnya ngalebok jengkol mabok dioplos jeung dikotok jadi leneng teh lir dah ieu ge barang mencuai dina impal wacana ieu putus sudah dentatu menaktatkan angarsa Duh, apa cing asa tama mundur naon itu dulu jadi begini ya bapak-bapak yang ada di sini yang telah berbuat baik kepada hamba ieu teh naon ieu teh rapat lin lain rapat tinggal ya monyet anjir kelenci segede gitu lain kelenci teh monyet anjing kelenci aing nyao maka jeung monyet-monyet di Hongkong nya kelenci gabus gibas cik datan nilat tangan man datan nilat tangan eueuh pangsulingan monyet hadir monyet bisa ngajawab ditanya monyet cenah
Ayah monyet gining make baju dia. Hei monyet, ayah naon Gusti ieu monyet bisa ngomong. Anjir ayah monyet bisa ngomong. Kalau monyet bisa ngomong oh deui anjing lagona aing satu-satu kumaha cepet monyet aya naon kayak teh anjeun teh di dieu teh menuju naon ieu teh nah naon ieu teh darah kekuasaan kaula jadi salira teh anu nguasai daerah iya karena sahanya nganakeun di si Mabdi residorna rektor Universitas Jajar Sekalimat Moalaya 2 resi kombayana residorna waduh Guru besar. Gusti geuning ieu teh aya guru besar dorna apa kaula dengekeun ku sarea Kamang mah tong boro jelema monyet apaleun ya apaleun dasa bangsa monyet si edan gong nu mabok apaleun asuh mah mata kudu reueus oge kaing sia mah boga bapa di agul-agul teh henteu reueus naon jadi salira anu ngageugeuh dieu pakuon iya ieu tibra syarat dicekel ku kaula ku salira iya si Mabdi bade naroskeun kaula teh utus menang utusan ratu ngeman amanat raja nyaeta wireh kaula teh bade milarian hiji mustika anu katala mustika layang Puragajati tak kaula teh bade naroskeun nah laras di dieu teh aya mustika Puragajati doh anjir monyet bisa seri ketawa kalau monyet bisa seri Syuri. eta monyet berarti hayang seri Syuri. namun tidak hayang seri berarti eta monyet teh goreng budi goreng hate salaresna manu nyekel eta kembang mustika Puragajati teh kaula oh salira kaula aduh dengekeun iya beres Mang beres hidup Dora hidup Dora hidup tong gitu lama yang hidup hidup sia kadang deui garipu geus kolot yang beda we sih eta mah jadi salira anu nyekel kembang Puragajati oh mustika layang Puragajati memang kaula kumaha lamun eta kembang Puragajati mustika layang Puragajati teh dipentak ku kaula tong boro dipentak dibeli dipentak oge dibikeun ieu kitu dibikeun bangga percaya teu kabeh percaya ka kolot percaya daek ke dilian jeung entong bikang alus ya bikang nage mulus bodas Mulus deng. alus keur kulumbeun mah Nang rada deng. ngan sukuna eueuh duanana lain mulus atuh kitu mah da ku aing diteug-teug jadi anjeun anu nyekel mustika layang Puragajati memang kaula mana buktina buktina iya anu kasebut layang Puragajati kadang-kadang iskela heula angko dibikeun dina naon mangga dibikeun nanging aya syaratna naon syaratna cobi Kali. syaratna mah teu loba ngan hiji-hijina naon nya pur bisa ngajawab pertanyaan ti kaula urusan ngajawab pertanyaan ya rektor Universitas Jajar Sekalimat Sok pertanyaan naon nu rek lontarkeun ka kaula hiji tambah hiji eta mah atuh gampang teuing aing ge becu hiji tambah hiji mah genep ngaco hiji tambah hiji mah 2 genep nah
aing boga hayam dihijikeun jeung ayam jaluk dihijikeun jadi genep asal nama hiji kan anu mabok manggar antepan anakan eta mah mau nyamuk iya naon pertanyaanna teu kirang sareng teu langkung naon ai hartina panca dharma panca dharma ya atuh budak leutik ge bisaeun Aya nu leuwih hese tidinya eta we cobi eta we heula sakitu panca dharma ya ari hartina panca teh 5 leres bener kadenge kusarea kadenge sepuh mah tuh kolot madengekeun ari dharma teh hartina bakti atawa gawe iya sakitu kadekeun teu acan nah apaan cek anjeunna teh panca teh 5 bener dharma bakti berarti 5 bakti bakti naon wae cobi bakti naon wae nu 5 teh hiji-hijina aing nyahola hiji-hijina hiji kerja bakti ngapoe jumaah ngored nu kitu lain bener anjing atuh geus cik aswata mah bisa teh naon hiji-hijina bakti teh buka atuh mah cik nu lain aya teu naon ye apa henteu sugan teh nyaho ngacung teh Allah loba tilah naon nih loba ti pertanyaan mang pikeun ya apa geus dijawab teh 5 teh panca teh 5 bakti teh pembaktian dharma teh pembaktian nya naon wae heuh eta we pasrahkeun nya naon eta teh 5 pembaktian naon wae hiji 2 3 4 5 bakti lah kedah jelas dan naon teh berarti 5 kita jawab eta pasrahkeun manya teu kaharti eta sakitu genrena 5 teh 4 sehat 5 bakti 5 sempurna lain 5 bakti 4 sehat 5 sempurna teman nama apan 5 eta malah pegaleun maka jeung pertanyaan-pertanyaan emang naik anak SD anjing teh aya gede Umar Bakti Bakri bakti malingan lamun urang teu pona teu boga untung disebutna bakti eta mah bati mah geuningan digoreng geuna geuningan bati hayam ati ati mah geuning mun jauh itu ati itu itu mah turut alog balana uti mah hideung bener bener tah pasrahkeun ya ayeuna mah kieu ya sangaran teh putut sutadenta ya rek dibikeun syukur teh dibikeun dipaksa ku kaula maksana naon ditekurana ku cau da monyet mah beukina cau jeung suku kaula mah lain monyet samanea kaula mah monyet awak sote monyet di rumah lain teu beuki cau kaula mah monyet ini mah mana ge buku hujul monyet kasih mah apa ya lain neureun nya ngawirang aing nih mah kurang ajar teu bisa ngajawab aing majar teh teu bisa ngajawab geus dijawab ku aing panca teh 5 bakti dharma teh bakti aya enak kare-kare ku sia teh dibikeun tewak kasih mah modalan lumayan nu mau bar burung tewak kasih tewak aya
siap monyet monyet kolot demi Allah montong di dia jeung aing di nu lega gelutna jeung aing hayangnya urang perang tetumpuran jeung aing nyekan sabuk bilang tatu adu telu ampar tiga jeung aing asta tangan urang ada aing mandungan nanya dijawab aing ayo euy tapi kok gitu kadi teh saya musik woi Sisi kumon asatama apa aduh alas apa Goblok nanaon rahasia atau amanah denger ka dieu sugan teh monyet boda sarua mak siapa yang kakolot wani goblok kakolot keun ae ka monyet teu sia teh sakilan non gila sanu menang Aswatama menang beres nya menang ya menang nengelan menang wiwirang si Aswatama wah tiwas leng Aswatama geus ngapara leng ya sadar sadar cik saya sahaya domo naon teh tapi yang me doma eyang doma hah eyang doma lain doma dorna doma dorna doma sebelenggung ai doma ma at odo nama ma doma dona sia lo asyana ma kuntu coplok gua siapa aduh para kurawa nyaho si aing boga ajian semu gunting baju awas ya rasa kena teh ieu a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ati putih caya herang nu herang sabdaning Allah kurung tanding damar kurung moncorong ka dia srangenge
kan dia bulan 14 anu ngadeg dina tungtung ati pindah kana dampal menjadi kadugalan jadi kematian. Tulung nini aki ieu tuang putu bade ngawitan neungeul. Rasakeun ieu. Layuannya orang Rasa tenggelan ti aing. Tiis. Tiis. Goblok sia. Mewek. Pokoknya nyebut tiis setan sete. Tenggelan ti aing mah reuh-reuh ayeuna diteungel isuk ku tahuger sia. Pasti. Awas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dah. Eta taud jeung bismillah dipake neungeul batur. Ya. Padahal taud jeung bismillah teh gunana pikeun ngadewasakeun diri supaya akur jeung dulur jeung baraya teu parasea kaituna silih asa silih asu jeung silih asi ayeuna dipake neungeul batur nya moal mati da teu matuh da hatena motah wae gane goblok atuh jadi aing poho deui. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nu di darat una jaya nu di cai jaya una sang ratu mut putih bumi bengak banyu mingkem ah mingkem ah mingkem balalager karuhun di dieu tulung nini aki ieu tuang putu bade ngawitan neungeul. Rasakeun. Wah, syaitonirrajim. Nini na teu mati wae teh. Aki moal nini jeung aki na keur eueuh. Aduh kurang ajar siapa satwa. Mun bikin maka aing monyet 5 menit beset aing da demi Pasti percaya ka dia mah. saya bangaruh minuman keras bawa kasieun aing mah demi Allah aing. Heeh. Beak 7 botol da aing KTI da. Teu loba-loba teuing. Eta teh beak diinum. Beak Heuh kabehanana. Nu 2 peupus, Anu 3 nu 3 leungit, eta nu 2 deui. pohon neuneun. Ari maneh mabok naon? Mabok neneangan minuman anjing pohon neuneun. Lebih kalung leung aing. Lain mabok lieur eta maneh. Pan lieur jadi we ongkek kayaknya demi Allah aing. Kasihan jelemana demi Allah aing mah tong boro monyet mitoha molotot digaplok ku aing na. Percaya kasih ieu mah. Demi Allah aing mitoha molotot digaplok ku aing da demi Allah bakat tinggu amek aing jaga mitoha euy. Pedah naon teh teh? Pamajikan aing dicabut euy. Nah, bisa kitu. Deungeuna aing euy. Nyerakeun aing boga mitoha jeung tukang tipu demi Allah ka aing. Tukang tipu kumaha? Demi Allah batur mah lebaran teh pentampura aing megalungan jeung mitoha demi Allah. Gara-gara naon teh? Tapi ra nipu ka aing mitoha. Nipu kumaha? Pan aing teh hayang dahar ima anu teh nganyang keur mitoha harita keur lebaran. Beuteung dikosongkeun aing hayang ngopi aing di imam mitoha. Kebeneran dina meja teh disiapkeun kue-kue dina meja. Istimewa di dinya ditulisan aya kongguan. Aing teh lapar hayang kue pas dibuka ku aing di luar kongguan di jero ranginang anjing demi Allah aing.
rek teu asa nipu kumaha aing genok demi Allah pasti atuh nu hiji deui sugan sadar nu hiji deui ku aing dibuka aing jerona we di luarna biskuit di jerona kiripik sampel anjing eta ge geus bubuk anjing demi Allah nipu galungan aing mitohan deui nya gara-gara ranginang aing mah demi Allah we kasihan di lemana aing mah percaya ieu mah aing mah we kasihan demi Allah aing mah ganeng lah maka jeung dung tingpong kalau teuing maka jeung aing lempang kenangan emangna aing singa Depok maka jeung du tingpong tukang kenang naon model kitu meh pantes we meh pantes da lain nu gelo aing teh maka jeung lempang di kenangan belegu sok lamun aya jelema keur lempang tuh di kenangan daerah anjing demi Allah atuh pan ieu mah beda awewe keur lempang terus sia mamawa kenang di kenangan ku sia emangna nu gelo anjing tadina ngilu ngadukung atuh teh yang digugung ku sia emangna pilkada maka jeung didukung teu aya aing mah jempling maka jeung du tingpong lah ganeng lah ganeng pisan maka jeung du tingpong ganeng lah nah sepi euy nah tuh kenangan atuh euy pindah teh demi Allah aing ku gajah teu sieun demi Allah ku bagong teu sieun aing mah demi Allah nu kieu patut ngajago teh nu kieu patut ngajago ka aing teh demi Allah beset cak ku aing gamina-mina teuing nyawa aing jeger wilanagara demi Allah ku aing didodet ku aing sia dikerok ku aing sia buluna sia ku aing dugulan cenah dugul sia jadi monyet dugul sia ku aing kusugu tadi kusugu ku aing mah dikurudna ge ku aing demi Allah aing mah jelemana we kasihan demi Allah aing iya demi Allah anjing aing mah we kasihan demi Allah aing we kasihan jeung euy demi Allah we kasihan aing mah ku kucing gering teh sieun aing mah demi Allah ku cucunguk teh sieun aing mah demi Allah ku beurit got teh sieun aing mah ku sisir kerep teh sieun aing demi Allah sakitu galak kita sisir kerep teh sieun aing demi Allah aing mah we kasihan jelema kasihan ku pejit jair teh sieun aing mah demi Allah lele teh sieun aing mah ku pais lele teh sieun aing mah demi Allah aing iya demi Allah aing mah we kasihan jelemana aing masuk sia sia teh sieun we ari nu puguh sia sieuna kunaon nu puguh sia sieuna kunaon lamun ku monyet sieun anjing di baheula ge aing demi Allah bener monyet bodas ya bisa dipasangkan saat bisa ngajawab pertanyaan tiga ulah benar iya kurang ajar dipasangkan diksa kula belajar diksa pengucap sakula pawongan raja lalap nemparan jiwa perloka anak penak tunggal anak penak asimulati tegal waduh siwalera ayo
Kakara dipenta pertanyaan ngarun ngajak gelut kaing. Untung aing masih keneh jag-jag. Lamun aing can naon? Teu jag-jag mah ripuh mun aing. Waduh, saha nu bisa ngajawab pertanyaan ieu? Da, sok. Kakasa teh aing.